Bang baradina bang barung kulit munding eta kahujanan sang asara pinuh kabingung gulang guling ngan sorangan gulang guling. Rogima anfu rajulin dzukirtu indahu falam yusalli alayya. Sau Rasul rugi jalma pakuwu. Rugi jalma lamun ngadenge ngaran Kanjeng Nabi disebut tapi teu maca sholawat. Saking rugi nalangsa di dunia nalangsa di akhirat. Nu kumaha eta teh acuh ngadenge ngaran Kanjeng Nabi disebut maeh nama acuh. Batur mah maca sholawat saya mah ngobrol bae aya nu kitu cekek coba tak bisi tadi ibu keur malaweung bisi tadi bapak keur malaweung yuk uang ajaran sakali deui siap mudah-mudahan hati urang dibersihkeun disucikeun sabada maca sholawat palid leleged naon hati urang rurunggah nu aya dina hate urang, runtah nu aya dina hate urang kabawa palid ku sholawat. Amin. Hate urang caang, hirup urang hampang dina ngalakonan parentah Allah, nyingkahan maksiat ke Allah hampang. Amin. Ya Robbal. Nah, naon sebabna nu maca sholawat bari niat tobat ka Allah, mulang ti dieu urang minta hampura ka pada kaula, insyaallah dihampura. Beresan hak adamina tobat ka Allah, insyaallah dihampura ka Allah. Betul. Kama qala maherjen tahirul qalbi. As-salatu wassalam Rasulullah. As-salatu wassalamu alayka ya Habiballah. Khudh biyadi خذ بيدي صلوا على النبي محمد. Maulaya sholli wa sallim ala habibika khairil. Cukup Pak. Maulaya sholli ala habibika khairil khalqi kull. Ya Rabbi salli alaihi, Ya Rabbi salli alaihi, Ya Rabbi salli alaihi, salawatullahi alaihi. Allahumma salli wa sallim wa barik. Muga-muga nu milu maca sholawat dibungahkeun hirupna, dipaparinan tuturunan anu soleh solehah, salaki anu soleh, pamajikan anu solehah, usahana kasabna barokah, kalayan urang sadayana tiasa kempel ngariung sareng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Ngalangkungan pangersa Pak Ustadz Asif abdi tiasa silaturahmi ka dieu. Bahkan anjeunana nganaon ngaraos tanggang waler tapi ka tadi ngawa cerewet. Ustadz kos dugi mana dibongas. Bade tabu sabaraha angkat jam 1. Eta setengah jam ngawari Ustadz nepi mana di jalan. Yuk Ustadz Asif cerewet teuing ceutanya. Henteu cenah kami ka PHP-an ku Kang Alek cenah gitu. Bisi teu datang cenah sieun kami cenah ke dipangloh ku ibu-ibu masyarakat cenah gitu. Bejakeun ka Mang Alek insyaallah datang. Oh sarua aing ge butuh kitu kan. Bu. Bu. Jadi urang ayeuna teh ngariung dikumpulkeun di dieu teh wasilah para panitia. Doakeun ieu panitia sing barokah hirupna. Bila perlu teuing batur mah paraeh los. Engke tinggal Mang Alek be sorangan. Para sepuh sadayana, ampun apa kaunya? Lantaran lamun ibu-ibu ngaji serius teuing moal kapake. Nu enggeus lamun mau balik teu ngajak ibu-ibu ulin teu rame lah. Lantaran ngaji zaman kiwari ibu-ibu lain ngudag ngarti. Ngudag rame heula. Urusan ngarti nomor 17. Itu. Lamun panitia manggil mau balik bah. Teu kapake ibu-ibu balik teh lain bager ting keceuwis bah. Balik ka imah ting keceuwis. Lamun kadeuleu alay kapunten maaf Pak Lurah. Lamun katingali ku pakuwu tingalikeun biwirna ibu-ibu. Eta lamun keur ngomongkeun mau balik atau ngomongkeun batur kieu biwirna teh. Ngaku esih aya cek esih nunung aya nunung mana cek esih mana oh meni tepat pisan nuduh teh nya lain di mana-mana ngaran esih bargangnya hampura cek esihnya sing panjang umur cek esih mah itu nunung aya nunung edah aja si edah si nur aya nur Tati aya tati etin si Yuli aya Yuli mana Yuli mana Yul mana aing apal pasti ngaran Yuli KPG lintuh nya Bu Bu dengein kapan engke aja ditanya cok di mana sore-sore ngaruntuh ngaji batur mah naon cenah bi hasil ngaji nya kitu we ngaji mah di mana-mana ge nya biasa we kitu padahal mah eta mah ngobrol wae jadi pakuwu ari awewe mah memang karakterna aya 3 hiji kawas soang 2 kawas bebek 3 kawas meri nu kawas soang si eta mah nyo gandeng bah teu puguh karuh teuing ngobrolkeun naon meureun batur mata sholawat si eta mah ngobrol eta soang nu kitu nu kadua gandeng mah henteu ngan ting keceuwis pakuwu harewosan tekop ngarendeng jeung besti pasti harewosan si eta nu katilu gandeng mah henteu ting keceuwis mah henteu Pak ngan si eta mah gagayem teu eureun-eureun aya nu kitu ca heuh kajeun nu penting urang ngaji ngan emut ucu ti imah ka dieu pan ngalengkah eta teh betul matak sing aya bawaeun sing aya bawaeun balik mulang ti dieu teh sing aya bawaeun ieu naon we bawa sendal batur bawa itu komo ieu mah urang dihadiran ku pakuwu weuy jelema sibuk atuh pakuwu sibuk ngurus jalma sadesa kaburu ngaji urang dieu kuwu lain RT lain kok teu kaburu ngaji acan sibuk pedah naon betul iya aing nyarekan saha sabenerna nah pakuwunya nanya ka urang dieu bager pakuwu henteu oh pedah we geus tair BLT untuk kebagian ayeuna teu kebagian mah jamadud we nya sombong ku ayeuna mah teu carenge baheula hayang didukung cenah kitu bager ku bager lamun ku nyawer berarti eta we tolok ukurna dapan aing ngalin urang dieu teh nyaho buktina lamun ku nyawer berarti ngan lamun ku teu nyawer teu bogaeun teu boga dedengean sate
Mending kena hareupeun jalma ngomongkeun mah. Betul. Hap aing ngomongkeun tukang ngeuna mah berarti urang teh gibah. Mending hareupeun jalma ngeunaseun teu kajer aing teu wawuh ieu. Bo. Ari Isra Mi'raj esensina naon? Naon? Lamun urang nyaritakeun Isra Mi'raj, ieu tiris amat ceuk. Aing mah kacipta urang dia yang mah tinggal kuy bae unggal poe. Nya, buktina loba budak leutik berarti urang dia resep uka-uka. Uka ajo, uka nana, uka olor. Ngan ieu wae kitu tah. Atuh bieu abdi wudu kot aing merengked. Cak aing wayah naon mandi na ieu urang dia. Tiris jasa. Tapi alhamdulillah geuning pangaosan seueur berarti ieu urang dia mah ahli ibadah kabeh ogena. Ahli ibadah. Ngomongkeun batur asok. Heeh, kajeun. Bo, lamun urang nyaritakeun Isra Mi'raj Pak, maka esensi nu bakal dicaritakeun adalah bab salat. Naon cenah Pak? Salat. Sebab Rasul diparentah dipanggil ku Allah ngalangkungan perjalanan spiritual Isra wal Mi'raj. Isra adalah perjalanan horizontal, sedangkan Mi'raj adalah perjalanan vertikal. Sakaya deui. Isra adalah perjalanan dimensi horizontal, di mana perjalanan teh datar. Di mana? Minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa. Sedangkan Mi'raj adalah perjalanan vertikal, minal Masjidil Aqsa ila Sidratil Muntaha. Maka lamun ku urang di naon dicokelan, lamun ku urang di alap ibrohna adalah ternyata aya dua sisi pelajaran ti Allah. Lamun urang hayang beres numutkeun Allah, lamun urang hayang dianggap beres ceuk Allah adalah beresan hak adamina, beresan hakullahna. Ibadah oge aya ibadah mahdoh, aya ibadah goer mahdoh. Ngan emut cacangkolna tong dipohokeun. Naon cenah Pak? Cacangkolna ulah dipohokeun. Naon cacangkolna? Salat. Mari kita berangkat dari sabda Rasulullah sallallahu alaihi, inna awwala ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah. Sesungguhnya sesuatu yang pertama kali diadili, sesuatu yang pertama kali dihitung, dihisab ku Allah, min amalihi, dari amal seorang hamba adalah salatuhu, salatna urang, salatna hamba. Fa idza saluhat, di mana-mana lulus, fa idza salaha, di mana-mana lulus salat urang, faqad aflaha wa anjaha, maka nyata urang bakal bagja salamet. Hoyong ibu salamet, hoyong ibu bagja. Hatur uninga, ternyata Pak Bo, ternyata salat urang teh aya nu diangkat, aya nu henteu. Heuy. Salat urang aya nu diangkat, aya nu henteu. Urang salat ungkad salatnya. Ternyata salat teteh teh aya nu diangkat, aya nu salat kakak ge sarua Kak. Aya nu diangkat, aya nu henteu. Nu kumaha eta teh salat nu teu diangkat? Mihape hiji, salah satu la tartafi salatuhum fawqa ru'usihim shibron. Aya 3 golongan salatna teu diangkat ku malaikat. Teu ditarima ku Allah. Borok-borok ditarima, diangkat ge sajengkal dina luhureun sirah henteu. Nah, salat urang dianggap runtah, dianggap sampah, hargaan, nilaian. Nu kumaha eta teh? Rajulun, hiji lalaki, amma qauman wahum lahu karihun, hiji lalaki nu jadi pamimpin padahal lain padahal tapi nu dipingpin justru mika ngewa ka manehna. Kunaon? Sebab urang jadi pamimpin dina rumah tangga, jadi pamimpin di masyarakat, termasuk kana 3 kategori. Hiji jahilun, gara-gara kabodohanana, gara-gara kabodohan urang Pak, pamajikan milu cilaka, anak geh milu ti gubrus, gara-gara kabodohan pamimpin. Nu kadua fasikun, karena kefasikan, gara-gara teu adil, nu boga duit didukung, nu miskin ditelekesakeun, aya nu kitu.
tak eta fasek ngaranna. Nu katilu ahlul bid'ah, ahli bid'ah. Maka tilu golok tilu kategori ieu cukup keur ngajadikeun hiji lalaki manehna dipikang ngewa. Alasan eta manehna teu ditarima salatna. Boro-boro ditarima, diangkat ge henteu. Mantak Pak, urang mah lalaki, ulah eureun ngaji. Neangan kipayah wajib, ngaji oge wajib. Pak, dapur kudu ngebul, betul? Hate oge kudu ruhai. Ai gagabah. Ya. Kunaon disebut Ustad Ruhai? Nya, bisa anu nanya imah ce. Cek sih. Ulah nundutan. Kunaon disebut Ustad Ruhai? Nah, sanajan urang ilmu teu ngagedur kawas guru urangnya, maka minimal ruhai. Sabab eta seuneu ge. Nya, euceuk ngaliwat. Pan anggar seuneu teh teu ngagedur teuing diruhaikeun. Tuh, aya kana ruhai mah pan awak haneut. Si duru teh mantep. Liwat asak, melempeda atuh sedeng. Betul? Tuh, mantap urang ilmu sanajan teu loba, sanajan teu ngagedur kawas guru urang, atuh ruhai. Betul? Mantap hate teh mudah-mudahan diruhaikeun ku ilmu. Diruhaikeun ku amal. Diruhaikeun ku iman. Lantaran iman, ilmu, amal teu bisa dipisahkeun. Jalma iman eueuh ilmuan kurang. Jalma boga ilmu iman aya teu diamalkeun rugi sarua. Jadi amal ilmu iman teu bisa dipisahkeun. Kahartos Pak. Ulah nepi ka urang kaasup kana jalma nu bakal nalangsa. Makana sakumaha sibukna urang neangan kipayah ngaji Pak. Mihape ka urang dieu Bu. Pak. Mihape ka urang dieu. Sakumaha resepna ece ngaos jeung abdi poe ieu Bapak sono ngaos jeung abdi poe ieu nitip ka urang dieu. Nu kudu dipinuhan majelisna dituturkeun ku urang lengkahna akhlakna adalah kiai ustad satempat sanajan sono aka jeung abdi ngaos keukeuh nu kudu dipinuhan majelisna dituturkeun diwaro ku urang piwurukna kiai ajengan satempat. Setuju? Nah, mihape. Teraskeun. Nu kadua, nu moal diangkat salatna wa mraatun batat wa zaujuha 'alaiha sakhitun. Awewe anu sare padahal salakina keur marah ka manehna. Awewe nu keur sare molor. Awewe nu keur sare padahal salakina marah ka manehna, tapi manehna tonggoy bae sare, boro-boro hayang menta hampura. Kalah ka ngarasa bener sorangan, Bu. Pemenang sesungguhnya bukan dia yang mampu membuktikan siapa yang benar dan siapa yang salah, tapi pemenang sesungguhnya adalah mereka yang mampu menekan egonya sendiri. Ih, dulu lalaki kucap kicep deh omongan. Tirisnya. Jadi Pak, ulah hayang wae dihargaan ku pamajikan. Ulah hayang wae nungtut pamajikan kudu taat ka salaki. Urang ogenan kudu jadi contoh heula. Da lamun salaki geus jadi contoh, awewe mah nuturkeun ieu. Nya bunya. Kos nu heueuh muhun. Maka pemenang sesungguhnya adalah mereka yang mampu menekan egonya sendiri, bukan mereka yang mampu membuktikan siapa yang benar dan siapa yang salah. Jadi, naon atuh paragi jeung parantina, lamun hayang rumah tangga urang ecreg regejeg sing gede hampura. Naon cenah? Sing gede nu kaduana ulah hampuraeun batur. Sakieu deui. Sing gede ulah hampuraeun ece, sing gede hampura ka salaki ulah jadi hampuraeun salaki. Bapak sing gede hampura ka pamajikan ulah jadi hampuraeun pamajikan. Ti mimiti anak hiji nepi ka boga incu, ih kalakuan teh hampuraeun we pamajikan. Aya ce? Aya bedil.
salaki teu bijaksana, kurang ilmu, kurang pengalaman, hampura sing gede hampura. Pamajikan oge kurang ilmu, akibat kurang ilmu jadi kaku dina rumah tangga, tekop salah saeutik jamotrot, babaung, manyun, tekop salah saeutik upload kana Facebook. Aing mah teu gablog salaki teu kebeneran cenah bah. Batur mah indit poek geus indit ka kebon, nah aya nu aing ngajongkeng be hayu. Usaha atuh pada barang dahar kudu dapur kudu ngebul, anak boga pangabutuh. Indung-indung kepala lindung, aki-aki ngala belut, kaduhung aing kaduhung, gablog salaki kanu burut. Amoal ngeunaheun eta salaki ceuk diomongan kitu mah heeh. Atuh sanajan nya ge salaki ngedul, moal ngeunaheun. Dibayar ku salaki. Salawe mah 25, angeun kancangna pariuk, awewe zaman ayeuna pinter dangdan teu bisa ngejo. Nyambung henteu? Salawe mah 25, angeun kancangna pariuk, awewe zaman ayeuna beungeut herang punduk hawuk. Tah eta mah nyambung. Aing kana bisa nyeri hate ieu eta awewe. Tapi cek ibu teu nyambung, mah tak disambungkeun ku kami ayeuna. Kasinggung henteu? Ih emang watados sih. Cacak geus dikingunya teu kasinggung. Normal mah kasinggung. Normalna lamun kasinggung berarti cager eta hate urang. Lamun teu kasinggung-singgung jalmanya watados nu kitu ngaranna. Wajah tanpa maah nu kitu mah. Ke lamun geus kasinggung hadekeun ku urang omean, kalakuan robah, cenah teu bisa sakaligus, saeutik saeutik. Loba awewe nu sok salat tapi teu ditarima. Kunaon? Loba ngaleuleungit kahadean salak. Eta euceul lamun keur ambek ka salaki, leungit kahadean salaki seolah-olah. Tuh nepi ka batuk pan batur. Batuk, minum keramik. Nyampunya. Bu. Bu. Nyaah ka salaki. Asli. Lamun ibu nyaah ka salaki, jadilah istri yang soleha. Tuh, tanyakeun geura kana jero mobil tah. Lamun ibu karunya ka salaki, jadilah wanita yang soleha. Seperti apa wanita soleha? Dia akan selalu menjadi alasan untuk suaminya agar berkelakuan baik, agar menjaga kelakuannya, agar menjaga citranya, agar menjaga akhlaknya. Kenapa? Karena dia punya istri di rumah, punya anak di rumah yang akan dipertanggungjawabkan nanti di hadapan Allah. Jadi awewe teh kudu jadi aura positif. Naon cenah ce? Kudu jadi aura positif supaya naon? Supaya salaki ece. Supaya salaki ece jadi lalaki nu sukses. Sukses dunia, sukses mun hayang sukses di dunia, sukses akhirat. Koncina ulah wani-wani ninggalkeun salat. Man hafadha 'ala sholati, saha jalma anu ngaraksa kana salat, akramahullahu bi khamsi karomatin. Saha jalma anu ngaraksa ngajaga salat 5 waktu, sakumaha capekna manehna di kebon, sakumaha sibukna manehna di gawe, keukeuh ngajaga salatna, ngaraksa kana salatna. Lamun nyambung kana dawuhan Rasul, as-salatu imaduddin. Ai salat teh tihangna, faman aqamaha faqad aqamaddin. Saha jalma anu ngaraksa salatna, ngadegkeun salatna, maka eta jalma nyata geus ngamageuhan ngadegkeun salat naonna agamana. Wa man tarokaha, jeung saha jalma anu ninggalkeun salatna, faqad aqamaddin. Tuh. Maka nyata bukti eta jalma ngaruntuhkeun agamana, ngaruntuhkeun hirupna, ngaruntuhkeun dunyana. Lamun urang hayang sukses dunia akhirat, koncina ulah wani-wani ninggalkeun teteh salat. Tanya salaki, teteh salat, tanya salaki. Teteh salat, anak salat, salaki teu salat, leungit keberkahan.
kakak salat, teteh salat, anak teu salat, sarua leungit kaberkahan di imah. Komo lamun di lembur loba nu teu salat, leungit keberkahan lembur teh. Teu peduli urang dieu taneuhna subur makmur, tatanceban ge jadi. Tapi lamun leungit kabarokahan, eueuh teu jadi naon, teu jadi tanaga keur urang ngudag ridho Allah. Pak, batur mah hayang tanuh kawas kieu teh hese. Batur mah kawas naon hayang kawas kieu teh hese. Melaan urang luar papan kadari teh hayang liburan, sekedar hayang menghirup udara segar. Daerah ditu we daerah Ciamis geus polusi ayeuna teh. Di dieu mah teu pati teuing meureun nya. Lantaran naon? Masih keneh sejuk, masih keneh alami natural. Mah urang dieu kudu syukuran, bentuk syukuranana larapkeun hirup urang, aplikasikeun kana parentah Allah supaya barokah. Ulah komo di dieu salembur aya nu teu salat, tapi lamun di imah we saurang leungit keberkahan teh. Hayang barokah hirup. Lamun urang hayang barokah hirup, jaga salat. Bejakeun ka salaki, Pak, cenah geh. Naon? Ih, cenah geh ieu mah. Ceuk kiai geh. Naon? Panggoreng-gorengna lalaki saumur hirup tara asup ka masjid. Sakali asup ka masjid panghareupna alabatan imam. Paeh. Arek eueuh boga salaki. Kajeun ka masjid tapi panghareupna alabatan imam. Pak, mending tukangan imam, mending hareupeun imam. Oh, jawab sing kompak. Tak kitu ngaromong atuh gerak. Mending hareupeun imam, mending tukangan imam. Mending tukangan imam. Cak tang tukangan nya. Matak engke lamun aya giliran waktu salat cicing tukangan imam. Itu. Nah, apa? Mengpung aya jalma nu daek cicing tukang hareupeun makmum. Mungpung aya jalma nu daek cicing hareupeun makmum. Milu ditukang di dinya. Milu, Pak. Marukankeun eta jadi imam babari kitu. Gede tanggung jawabna. Gede resikona, betul. Mungpung aya jalma daekeun jadi imam, mimpin salat, mimpin ibadah, milu kadinya urang hayu. Ameh kabawa naon? Meh kabawa barokah. Sebab lamun urang sok ajaran ku bapa hareup, dihareup makmum, teu kiih meureun. Mumpung aya nu jarekeun jadi imam, milu kadinya. Sebab jadi imam kudu loyo, kudu apal kondisi makmum, pan rupa-rupa eta Ustaz Asif. Makmum teh kekayaan, aya nu geus kolot, pakowo. Kaayaan makmum teh, aya nu geus kolot. Aya nu nahan hitut. Makmum teh rupa-rupa aya nu hayang ngising, aya nu hayang dahar. Mantap kumaha eta mah imam ulah nya ge eta imam naon qori, ulah nuturkeun karasep sorangan maca ayat pararanjang. Atuh beres salat kot ngedeprek aki-aki ongkek tiluan. Bo hayang boga salaki istimewa. Ibu hayang boga salaki istimewa. Lamun hayang boga salaki istimewa, jejeuhkeun bejaan salaki sing daek berjamaah. Naha sebab batuk. Bonjir balas dendam ka aing. Lalaki nu daek berjamaah mah salengkahna teh salengkah ngahapus dosa, salengkahna mengaluhurkeun derajat. Di mana aya lalaki indit ka masjid eta teh jalma nu kitu teh salengkah ngahapus dosa, salengkah ngahapus naon ngaluhurkeun derajat. Beuki loba lengkahna, beuki loba dosa ngurangan. Bejakeun ka salaki. Saking istimewana malaikat Jibril oge hayangeun jadi golongan manusia. Ya Aliyu tamanna Jibrilu ayyakuna min bani adama li sab'i khisalin. Hei Ali, malaikat Jibril kabitaeun hayang jadi golongan manusia gara-gara ningali 7 tingkah. Salah sahijina nyaeta as-shalawatil khamsi ma'al imami. Ketika malaikat Jibril
ngabandungan ningali umat Kanjeng Nabi ngalakonan 7 tingkah. Salah satunya adalah salat 5 waktu bebarengan jeung imam, maka malaikat Jibril kabitaeun kasengserem hayang ngalaksanakeun nu eta 7 tingkah. 7 kalakuan. Salah satuna salat bebarengan jeung imam. Maka bagja kacida lalaki nu sok berjamaah. Bagja kacida istimewa lalaki nu sok berjamaah. Hoyong eueuh boga salaki istimewa. Hoyong boga anak istimewa. Jejehkeun ka masjid bejaan. Bejaan lamun ngadenge di dieu adan buru-buru ingetan salaki. Pak, mulang heula. Jang, salat heula. Osok ibu ngabejaan salaki. Osok. Osok tara. Bejaan salaki bisi pohoeun. Pan ai manusia mah kitu. Al insanu mahalul khata' wan nisyan. Jalma mah heueuh karakterna teh tukang salah jeung tukang poho. Ulah komo nu jauh ka masjid, nu deukeut ka masjid. Kede. Ulah komo nu jauh ka masjid, nu deukeut ka masjid ge kadang-kadang poho. Buktina pan teu indit ka masjid. Betul? Betul? Dak lamun eueuh ngadenge Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, kumaha eta eueuh? Kolot nu hade mah ye, kolot nu hade nya anu nyaah ka salaki, nyaah ka pamajikan, nyaah ka anak. Kumaha eta ibu-ibu? Mehdil lagan terakna. Kohil lagan terakna. Mehdil lagan terakna. Kohil lagan terakna. Ngarti henteu? Kama qala Salman Khan. Peci baju sarungna bikeun jeung sajadahna. Peci baju sarungna bikeun jeung sajadahna. Kolot nu pangheulana budak tukangeunana. Peci baju sarungna bikeun jeung sajadahna. Ho ho. Pake mukena amparkeun sajadahna. Geura pake mukena amparkeun sajadahna. Tunda heula hapena ibu nu pangheulana. Geura pake mukena amparkeun sajadahna. Naon cenah? Naon nu kurang? Pan aya eta bah kolot ai ka anak mah ngomong lekoh. Ka masjid, ka masjid. Hayu jeung abah, abah mah capek. Aya nu kitu? Tah, eta ngan ukur bisa ngomong contoh berarti jadi bisa ngomong contoh tapi teu bisa jadi. Mentak lamun bapak rek ngawuruk anak kadidik anak, bapak da kudu geus saged peci dipake, sarung dipake, ngomong ke anak. Kan kudu saged abah, ngomong ke anak, ka masjid jang, ka masjid jeng, kudu saged. Peci dipake calana henteu. Naon eueuh melotot ka aing. Aing ngomong ke anak, ngaji, aing meh ngorek HP wae kieu. Ka masjid kan itu, ka masjid indung ka anak lekoh ngomong. Geura ka masjid kan itu. Sing galib jeung batur, ai maehna teu galib. Nah, hayu we ngorek HP. Budak indit ka masjid mehna jongjon mah ngaganggu, heeh. Oh, budak mah indit ka masjid ka madrasah, maehna mah di imah kieu.
Aya nu kitu. Eling encum. Aya ceun encum. Eling. Boh. Ay ini tah kabudak kamaji da menah henteu. Betul? Bu scroll deui. Budak sarua nu bungsu nu leutik ngerek HP. Di scrollan we hayu. Didenge-denge teh budak keur nyetel kutub. Hah? Heeh, keur ngadengekeun kutub. Didenge-denge teh ummi inna kubawakan ayam ditambah sama sambal samangkok samangka ummi inna kubawakan ayam ditambah sama sambal samangkok samangka. Bosan scroll deui. Johnny yes papa, eating sugar no papa, telling lie no papa, open your mouth, ha ha ha. Talingahkeun anak. Dah hayang urang boga anak soleh hayang. Hoyong teu bapak boga anak soleh. Ih eta kakak ningali anak kakaknya di sarung bari jeung nyengcot miring sarung lagi. Make kopiah eta anak urang. Make baju bari jeung bajuna kagedean. Betul. Eta anak teteh make mukena indungna bari jeung gojobroh gede. Tuluy ungked-ungkedan sosolatan mehna bungah teu kana hate. Bungah henteu. Nempo anak di mukena mehna sosolatan teh ulin sosolatan. Ngamparkeun sajadah. Bungah kana hate. Bunga etalah ngaran bentuk kataatan sanajan teu dilakonan tapi katingali ku mata jiga nu taat bunga urang nempokna. Betul? Bunga komo lamun anak urang salat nyaan. Komo lamun anak urang Pak nyaan bisaeun salat. Leuwih bunga dunia akhirat. Cacak urang nempok anak di sasarung mehna ulin Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ih. Bunga henteu. Ta eta diantara mata urang kudu rikat. Salah satu kemuliaan nuku Allah dibikeun ka jalma nu ngajaga salat, Allah bakal ngangkat kasulitan hirupna. Naon cenah ce? Hoyong diangkat kasulitan hirup. Hoyong bapak diangkat kasulitan hirup. Lamun hoyong diangkat kasulitan hirup, jaga salat 5 waktu. Lantaran ulah nyalahkeun sasaha lamun hirup urang sulit. Lamun hirup urang sulit, dunia sakieu legana sempit ku si eta mah karasana. Rupek lembur sakieu legana, rupek ku si eta mah. Teu kadeuleu beh mana ieu jalan kaluarna. Jalan kaluar. Naon sebabna? Bagaimana dia akan bahagia? Salat saja tidak. Allah telah berikan semuanya, tapi salatmu masih semaunya. Nikmatnya telah Allah berikan beribu-ribu, tapi sujudmu masih terburu-buru. Beres sholat ya teu hayangeun wiridan acan. Ulah komo wiridan ngadoakeun kolot geh teu kaburu saking sibukna ngudag dunia. Beuh eta lalaki jiga nu teu kahutangan ku kolot, beres sholat sugan hayang ngadoakeun kolot. Batur mah deku sila Allahumma antas salam wa minkas salam. Si eta mah leumpat pakowo. Allahumma lantas jalan. Ngudag naon? Ngudag hanca. Jiga nu sieun teu kebagian rizki padahal ningali umur manehna anak boga, incu boga tapi salat kawas budak leutik. Pak, cek Allah teh, sebegitu enggannya kah kau bertemu denganku? Cek Allah teh na maneh teh meuni sanghek teuing pendak jeung aing. Nah, maneh teh atuh meuni rusuh teuing atuh salat teh. Cek Allah teh. Padahal siang ngadaharan rezeki teh aing. Ai rezekina di daharan, dunyana di tempatan, hirupna di hirupan urang teh. Sok udarana dihisap.
Sok ayeuna ku Bapak hitungan ka 3 ngarenghap kabeh. 1 2 3. Mangalek kalah molotot ka aing ih. Kita ngarenghap kalah molotot. Disebut bogoh piraku. Wah ini bedil geraya. Hitungan ka 3 hayu ngarenghap kabehan. 1 Jesse kalah murungkut. 1 2 3 sok ngarenghap kabehan. Piceun. Sakai deui. Piceun. Kumaha? Lega alam dunia. Lega teh? Hampang hirup teh. Hampang. Nikmat ngarenghap. Nikmat. Tah ayeuna impleng ku Bapak. Tingali ku Bapak. Dulur urang wayah kieu ngajepat di rumah sakit. Hayang ngarenghap kaos kieu teh kudu dibantu ku selang oksigen. Repot henteu? Nya kudu mayar heueuh. Aya bieu mayar teu? Repot teu? Inilah salah satu kenikmatan nu mahal ti Allah. Teu kudu mayar urang ka Allah. Tinggal urang rumasakna ka Allah bahwa urang teh butuh ka Allah. Lamun hayang diangkat kasulitan hirup, jaga salat 5 waktu. Pak, betah cicing di dia? Bo, betah cari cicing di dia? Henteu. Di lembur ieu betah teu? Ieu bedil ku aing raya. Lamun bapak betah, ibu betah cicing di lembur ieu, jaga ku sarerea. Ulah ngatohkeun wae aki-aki da masjid teh lain markas aki-aki. Orang cerdas dia akan pergi ke masjid sampai mati, bukan menunggu mati baru ke masjid. Orang cerdas dia akan pergi ke masjid sampai tua, bukan menunggu tua baru ke masjid. Hei, nu boga kewajiban ngajaga lembur teh lain aki-aki wae. Lain ustad wae, kabeh nu caricing di dieu kudu ngajaga Nah, bahasana kitu. Inni la ahimmu bi ahlil ardi adaban. Fa idza nadartu ila umari buyuti wa ilal mutahabbina fiyya wa ilal mustaghfirina bil ashar sarabtu dzalika anhum. Demi keagunganku dan demi kemuliaanku, ketika aku akan menjatuhkan bencana, menjatuhkan azab kepada satu kaum, satu kampung, satu lembur, maka tatkala Allah rek ngarang-rageun eta bencana, ditingali heula ke Allah. Saha ila mari buyuti, aya eueuh jalma nu daek ngamakmurkeun masjid. Lamun aya keneh, sarabtu dzalika anhum, dipengkolkeun eta bencana supaya teu datang ka eta lembur. Bo, ulah ngarasa aman urang hirup di dieu. Lain nying sieunan. Tapi sing boga mawas diri yen urang teh butuh ka Allah, betul? Mun hayang dipikarunya ku Allah, dipikanyaah ku Allah, sing beunang dipika, sing beunang dipikanyaah. Ulah mawa maneh, ulah mawa lawading. Dunia teh lain nu urang, nu Allah. Kahade. Lamun urang nempo berita di lembur batur, kamari di Sukabumi, teu puguh-puguh banjir, teu puguh-puguh longsor, teu puguh-puguh ngarayeg alam dunia, kahade. Teu dolim Allah, tapi urang nu ngondang bencana. Lantaran masjid geus teu dimakmurkeun. Nu kadua, wa ilal mutahabbina fiyya, lamun eueuh jalma nu silih mika nyaah karena Allah. Lamun eueuh jalma nu geus silih mika nyaah karena Allah. Di mana jalma membangun hubungan teh hanya unsur kepentingan belaka. Nu beunghar di dareuketan, nu teu boga nu maliskin di jarauhan, nu baroga jabatan di dareuketan, rakyat jelata di arantep. Pak, bapak daek ngajenan jalma karena ningali hartana. Bapak ngajenan ka jalma, ngahargaan ka jalma karena ningali naonana, darajatna. Maaf, lamun bapak tungkul kanu beunghar kana dunyana teu meunang, haram eta teh. Tapi lamun bapak tungkul kanu beunghar ngahargaan, maksud tungkul teh ngajenan bapak teh nya karena si eta ahli sedekah, karena si eta ahli amal soleh, sae meunang eta mah. Tapi lamun bapak dokoh-dokoh kanu beunghar kana serab karena dunyana teu meunang. Awas. Matak
Mari kita jalin kasih sayang, saling menyayangi karena Allah. Di mana geus eueuh sekat ayeuna mah. Ulah aya sekat. Sebab kukumaha ge ieu urang. Sarua hamba Allah. Sarua hamba Allah. Sarua neangan ridha Allah. Betul? 2, jalma nu menjalin kasih sayang karena Allah bakal nolak bebendon Allah. Lamun nolak bebendon Allah berarti Allah moal ngalungsurkeun bencana ka urang. Nu katilu wa ilal mustaghfirina bil ashar, lamun aya keneh jalma nu tobat istighfar dina waktu sahur. Tengah peuting teh aya jalma di dieu nu daek istighfar nyengceurikan dosa batur. Lain we nyengceurikan dosa diri, dosa salembur dicengceurikan ku si eta. Dosa salembur diistighfaran ku si eta. Ieu mah bororaah ngaistighfaran batur. Dosa sorangan ge dipopohokeun. Bororaah ngaistighfaran dosa batur, dosa kolot dia teu diistighfaran. Pak, laulal ahya, lamun manggeus eueuh jalma nu naon nu masih keneh hirup la halakat al amwat, binasa nyata yakin binasa jalma nu geus marawat. Lantaran jalma sub ka jero kubur lir ibarat asup ti kecemplung kana sagara nu eueuh tepian, kana samudra nu tidak bertepi. Lamun jalma ti karelep naon nu paling dipika butuh? Nya pertolongan naon? Parahu. Nya, mun eueuh parahu? Pelampung, ngojay. Pugu nu ngojay kati karelep sarua. Gitu. Lila-lila ting di jero pan urang leuleus. Betul. Lamun beh dieuna alusna aya parahu, leuleutik kanana aya pelampung, maka doa istighfar sedekah nu dilakukeun ku jalma hirup teh eta teh pelampung keur jalma-jalma nu geus maot. Hiji lalaki dipanggil ku Allah engke di poe kiamah, ta ieu darajat nu maneh, ta ieu kamuliaan nu maneh. Aneheun eta lalaki. Ya Allah, di mana ieu kamuliaan, di mana ieu darajat, ja abi teu rumasa. Kumaha ceuk Allah, ieu kamuliaan, ieu darajat pamere ti anak maneh. Coba. Yuk rampah hulu angan masing-masing. Geus nepi ka mana ieu lengkah urang? Naha lengkah urang salela ieu nyaangan kuburan kolot atawa moekan kuburan kolot? Coba. Nu boga ilmu geus nepi ka mana nyaangan kuburan kolot? Ilmu teh lain paragi agul, lain paragi sombong. Seungitkeun ngaran kolot ku ilmu nu aya dina awak urang. Nepi ka seungit ngaran kolot, bangga kolot ngalahirkeun urang, bangga puas sugema kolot ngabiayaan urang. Nepi ka beak ge pakaya, bangga lantaran naon? Seungit ngaran kolot. Ka ambe nepi ka 7 lapis langit. Masya Allah. Boga jabatan, pake nyaangan kuburan kolot. Eueuh ilmu teu boga, jabatan teu boga, aya ge harta, pake nulungan agama Allah. Betul. Seungit ngaran kolot ku harta anak. Masya Allah. Teu boga ilmu, jabatan teu boga, harta teu boga, tanaga. Naon cenah Pak? Tanaga. Eta di antarana Pak Bu. Hayu babarengan. Sabisa. Naon nu bisa ku urang dilakukeun? Lakukeun. Nu bisa dibikeun, bikeun. Ulah ngarap we pamere batur, sing bisa mere ka batur. Huy. Nah. Hing minza mere. Mama ulah ngarap pamere batu. Si eta mah hayu we ka batur teh pelit-pelit. Tanu kitu ngaranna ngarap pamere batur. Moal nyaho jalma pelit lamun lain ngarap pamere batur. Kartos Pak. Hiji. 2. Jalma anu ngaraksa salatna, Allah bakal ngabebaskeun tina siksa kubur. Jalma anu ngaraksa salat 5 waktu. Ketika mayana asup ka jero kubur, dicabut ku malaikat tamtu urang teh sakarat. Minta efek saeutik.
nyawa ngang sagemapai urat beak tempo kudu pindah nyamperkeun ka alam baraja. Geus waktu ninggalkeun lembur ngajog-jog ka alam kubur paku anu sayang. Menang ngali geus diukur mahikeun awak sakujur geura dulur menang ngali geus diukur arek naon anu dibawa paku anu bageun. Masya Allah luar biasa ieu. Nuhun paku. Mudah-mudahan sing panjang umur paku. Nu nyawer sing panjang umurnya punya. Anu henteu teu tanggung jawab. Eta mah kumaha Mang Alek, lamun Mang Alek hayang panjang umur. Nya. Komo nunggu sekolot mah. Bah si itu tuh batu rek balik cenah bah. Rek naon anu dibawa imah boga sawah lega meunang ngumpul-ngumpul teh. Mobil Innova jeung Toyota tipe Toshiba imah tingkat 2. Melaan nafsu pasea. Betul? Harta anu meunang ngunung-ngunung. Kana salat mabok ling. Ibadah kateler-teler nepi kanyang hulu ngale kahandap atuh Pak ngalen lain ngaler lain gitu sing boga harmonisasi atuh sing fleksibel hirup mah betul. Ibadah kateler-teler nepi kanyang hulu ih meni jagreg aing mah ih low battery. Di tengah imah ngagoler diriung ditarungguan diriung ditarungguan Pak RW anu sayang aya RW aya eueuh mun aya mah nyawer meureun. Pak Alek, yo Pak Alek, keur hirup mah, ih, nuhun atuh aya kitu mah, ikhlas Pak Alek, ikhlas, oh cenah asaknya, nuku mah asak kok, Iya Pak Ku jeung Pak Alek ikhlas ento, atau ikhlas mah tambahan deui. Keur hirup mah eta urang keur hirup dimuliakeun ditatar tutur teu sirikna aya nu ngajilat aya nu hayang kapake ku urang keur hirup Pak bapak teh dihargaan didenge omonganana geus maot mah diriung ditarungguan lain pangersa bahasana ge layon betul Low battery. betul Please charge. layon di mana layona tuh di jero can di mandian heuy rek sanu mandian eueuh ka mana kitu abah cenah urang Garut ka mana cenah abah nu urang Garut teh ih pan eueuh cenah ka Garut nganterkeun nu kawin atuh cenah amil-amil komo eta cenah keur rapat di Bedepag atuh rek sanu mandian ieu pugu aing lieur cek RT kalah malikeun ka RW ku Pak RW wijik mandian heuy aing eueuh turunan kalah malikeun RW ka RT pandian we kumaneh ka ditu weh komo aing cenah kumaha kitu aing sieun bisi hudang deui teh mata ulah sok ngalalaworakeun eta ka jalma tukang mandian mayit ulah ngalalaworakeun Pak kunaon caricing sup urang ka jero kubur Pak bapak sup ka jero kubur nya ge eta 1 meter ka 2 meter jeung nu hirup eta mah meh teu dalukdek nguburkeun betul nya da lamun meureun ukur awakkeun omong tinggal ditoker kitu tah tapi pan teu kitu urang boga harkat jalma mulia betul
mulia jalma eta maka ngurebkeun oge aya paragi jeung parantina aya protokolerna gitu betul diangkat dina pasaran tuluy dikitukeun tuluy diangkat tuluy dikitukeun lalauna da eta mait jalma betul mi HP tong wani-wani maot urang dieu iya mah serius ulah wani-wani maot urang dieu lamun teu boga opat perkara lamun cek kitab Duratun Nasihin atawa Tanbihul Ghafilin mana hiji dawam salat dua dawam sedekah tilu dawam maca Quran opat dawam maca tasbih atawa bakti ka ibu karam Pak Bo jaminan ti Allah asal urang teu ninggalkeun salat 5 waktu diraksa tina siksa kubur. La ilaha illallah. Eta siksa kubur, eta kaayaan alam kubur, jaba poek, jaba keung, rek saha nu maturan? Di dunia betah henteu? Betah. Pedah lobaan betah sote. Betul? Bapak cicing di imah betah. Betah aya pamajikan, aya anak ajaran cicing sorangan di imah. Rek kumaha ta, Bu? Rek kumaha coba? Ajaran cicing di imah sorangan, jaba poek. Rek kumaha coba ece? Keung moal. Di dunia orang mau poek di imah sorangan mati lampu, keung teu? Keung komo isu kana jero kubur. Rek naon nyaangan? Bang bara dina bang baru kulit munding eta kahujanan sangasara pinuh kabingung gulang guling ngan sorangan gulang guling eta gulang guling asolali wa owae asolali tanya pen bareng arek moal asolali wa owae low battery asolali aing mah hal gitu tak lalaki mah gitu. Jadi unggal diajak teh lalaki mah layamutu walayahya teu paeh teu hirup. Sorangan urang ceu di jero kubur saha nu maturan sakelas Sayyidina Utsman ceurik lamun ngadenge alam barjah ngupingkeun carita alam barjah ti Kanjeng Rasul tingali Sayyidina Utsman nepi ka tapakan aya jiga naon jiga tapak cileuncang di dieu saking sieuna padahal Sayyidina Utsman tukang sedekah tukang maca Quran saking anjeunna naon layut jeung Quran kamuliaan ti Allah nu dipaparingkeun ka Sayyidina Utsman lamun ningali beungeut jalma apaleun si eta geus maksiat naon ningali ka akang lamun akang geus maling lauk tatangga apaleun ningali ka akang lamun akang tukang nyokelan galang batur apaleun please charge katingali ku Sayyidina Utsman mah eta betak lamun hayang seukeut panon akang sing daek maca Quran. Kunaon omongan akang teu kapake ulah komo ku batur ku anak teu dipake omongan akang teh padahal bapakna padahal nu ngabiayaan tapi omongan bapak teu kapake ku anak pedah bapak jarang maca Quran. Hayang seukeut omongan bapak tahajud. Seukeuttan omongan teh. Lain jeung batur jeung anak pamajikan. Ku angpusakum wa ahlikum naro. Jaga diri anjeun, jaga keluarga anjeun. Ieu mah boroh ku batur, ku pamajikan ge dilelewe. Ngomong. Pamajikan eta. Bo. Hayang diraksa tina siksa kubur. Ulah wani-wani ninggalkeun salat. Sebab kaayaan kubur teh adalah poek. Salat nu bakal nyaangan. Kaayaan kubur teh sempit. Sedekah nu bakal ngelegaan. low battery Kaayaan kubur teh keung.
Quran nu bakal ngahaneutan. Imah lamun jarang dibacakeun Quran keung moal betaheun. Ulah komo batur anak tara betah cicing di imah. Naon sababna? Keung. Jalma nu tara maca Quran di imah sarua jeung eta jalma ngajadikeun imah kawas kuburan. Nauzu. Yuk geura longokan kuburan masing-masing memeh dilongok ku batur. Naon maksudna? Ulah eureun nyieun amal soleh. Ulah ngarasa pede asa pangbersihna, asa panghadena. Sebab kuburan teh urang isukan sorangan jaba poek, sorangan jaba keung. Kama qala Maduri. Sorangan jaba poek, sorangan jaba keung, sorangan jaba poek, sorangan jaba keung. Rek saha anu maturan, rek saha nu bela, rek saha nu bela. Sorangan jaba poek, sorangan jaba keung. Saenggeus awak diasukeun ka kuburan, saenggeus awak diurugan ku taneuh beureum, tuluy datang malaikat mungkar nakir, saha nu bisa mayunanana. Poek jaba sorangan, poek tur keung, poek tur keung. Sorangan jaba poek, sorangan jaba keung, sorangan jaba poek, sorangan jaba keung. Keung teh lamun keung ulah eureun salat, ulah eureun sedekah. Tong ngadagoan beunghar sedekah ti ayeuna. Kaos kuwu teh jeung Pak Alek kitu. Nya Pak Aleknya lain jika nu geureum teh Pak Alek mah. Gitu. Hayu sedekah ceuk. Bisi urang dieu rek ngabangun madrasah bantuan. Bisi di dieu rek nyieun sarana umum, fasilitas umum, bantuan. Itu. Sebab orang teu apal sedekah nu mana nu diterima ku Allah, betul? So, minimal orang dia ingat ka kolot atuh. Ingat-ingat ka kolot. Hayang ngahadihan kolot. Ingat kana kahadian kolot, ingat kana kehangatan, kasih sayang kolot. Kumaha cek bapak, sono ka emak, sono ka abah. Sedekah aing rek sedekah. Dah, mantep eta. Bisa ngadaguan kolot urang. Mana ieu kahadian ti anak aing? Aing boga anak 5, eueuh nu sahuluweun. Eueuh nu inget-inget acan. Ih, aing boga anak 5, eueuh nu ingeteun. Gitu. Ngan poe ieu mah alhamdulillah geuning aya pakuwu nu ingeteun. Gitu. Aya nu ingeteun, betul? Bo? Bo? Ingat ka emak henteu? Ulah eureun nyieun kahadean. Betul? Anu kasabaraha? Katilu. Nu katilu kamuliaan jalma nu daek ngaraksa salat adalah bakal narima buku catatan amal di sebelah kanan. Lamun buku dibikeun di sebelah kanan, buku catatan amal sidik eta hisaban moal lila. Moal lila. Nah, sebab jalma anu ngaraksa salat ditarima salatna ku Allah, maka hisabanana moal lila. Lantaran lamun salatna ditarima maka amal nu sejen dianggap direkkan alus ditarima geus moal dihitung akhirna yadkhulunal jannata bighairi hisab, asup ka surga tanpa hisab. Itulah kemuliaan salat, Pak. Urang dieu boga tabungan, urang dieu boga tabungan
barang ditempo dina ATM ih horeng gede aya 10 juta barang rek dicokot eueuh teu bisa lantaran pinna eueuh poho bisa disandak Pak moal bisa kaos urang di akhirat isukan amal kahadean amal loba tulung bantu ka sesama osok tapi gening salatna teu ditarima tah kaya kitu nu mawi ulah wani ninggalkeun salat nu kaopat manehna meniti jembatan Shiratal Mustaqim kalbarki seperti kilat jalma anu ngaraksa salat 5 waktu kamuliaan anu kaopat Allah bakal mere ngewidian ngijinan ka manehna ngarasakeun ketika menyeberangi jembatan Shiratal Mustaqim manehna teh seperti kilat ngacorelat aya nu jiga kilat aya nu jiga angin aya nu jiga kuda lumpat aya nu lumpatna tarik aya anu lumpangna biasa aya nu santai aya nu ngorondang aya nu karak ngalengkah ti kosewang kumaha amal perbuatan bakal lamun urang ngarepkeun salamet ulah wani ninggalkeun kok pupujian kolot urang baheula geuning kutan kitu kuring nyukang jaga di poe kiamah disampakeun cukang kawat lembut alabatan rambut seukeut alabatan dihandap neraka jahanam ngagolak ambul-ambulan ti bumi dugi ka langit kitu sote nyarioskeun ka jalma anu bantongor di dunia teu daek salat saumur-umurna hirup eta pujian eta teh naon nadoman tapi nasehat pepeling keur jalma-jalma nu baroga akal. Nu terakhir manehna diasupkeun ka surga tanpa hisab. Emut keneh Bapak. Hiji eueuh. 2 poho. 3 nyungseb. 4 ngelun. 5 nyerep ieu ngaji ngaranna apa saking ku asupna kana ieu hatenya nyerep tepakan. Bejakeun ye matak ulah jajagoanan aya ngaji mawa pulpen jeung buku sebab ilmu teh kawas kuda liar giras ilmu teh kudu dicangcang naon panyangcangna pulpen lamun tengat ece lamun tengat hatena lamun cerdas nya gitu catat dina hate ukir dina hate supaya jadi penerang lamun ece lenggotan tukang poho mawa buku jeung pulpen sebab ilmu mah giras kawas kuda liar gitu kudu dicangcang heula naon panyangcangna pulpen jeung buku ta eta Pak lamun ngaji Bapak bawa we buku leutik mah jeung pulpen panyangcang ngala barokahna minimal Bapak teu kacawad ku anak incu naon sebabna ninggalkeun catatan ilmu dibaca ku anak diamalkeun horeng Bapak mah teu kaburu ngamalkeun anak nu ngamalkeun barokah tatina ilmu gegabah. Catat hiji jalma nu ngaraksa salat 5 waktu diraksa diangkat kasulitan naon kasulitan hirup lain kasulitan nana ngeunah wae untuk mang nana oh aya tawa oh ngeunahun mang nana atuh jalma nu ngaraksa salat diangkat kasulitan hirup tak kakarang makena eta mah diangkat kasulitan hirupna lain teu boga masalah boga masalah tapi bisa naon nganggeuskeun masalah nepi ka naik darajatna gara-gara naon ngaraksa sol 2 diraksa tina siksa dimerdekakeun tina siksa kubur bebaskeun siksa kuburna 3 iya narima buku catatan amal di sebelah kanan 4 menyeberang jembatan Shiratal Mustaqim seperti kilat kalbarki seperti kilat nu kalima masuk surga tanpa hoyong Bapak
asli tah eta saimbangkeun ku bapa lamun bapa ngudag-ngudag kebahagiaan akhirat saimbangkeun di dunia hartina hablum minallah beres hablum minanas oke kudu beres lantaran nu bakal moekan alam kubur teh hiji bohong kuburan teh bakal sempit ejeng poek lamun urang milampah opat rupa hiji bohong dua khianat tilu namimah opat kiih sembarangan dengekeun lalaki hiji bohong berarti kan orang kudu beres jeung bapada jalma ye ulah ngabo wih demi Allah ku jadi lalab saya eta mah sumpah teh tukang bohong poek tak kuburan anak sempit kuburan anak dua khianat geus dipercaya bapak kumitoha bawa anak awewe na kunaon dinya nyeuri kunaon ku bapak didolim khianat na bapak pak ba nu katilu namimah naon cenah naon namimah ngadu domba Mang Alek diadukeun jeung domba maksudnya dipaseakeun gitu gara-gara omongan bapak pasea Mang Alek gara-gara omongan ece salaki pasea jeung indungna gara-gara omongan ece salaki pasea jeung dulurna namimah eta nu kitu low battery ai ka salaki nyaah ai ka dulur salaki hewa aya nu kitu cekek majar maneh nyaah ka salaki unggal datang dulur salaki buat baut jamadat jamadud sieun diinjem du aya nu kitu bedil atawa mitoha anu poek hatena ai kami nantu nu jegud mah dunyana ujang ih teu bebeja ka dieu mun bebeja ka nurut mang goreng ranginang mun mah ujang bebeja ka dieu ai kitu atuh mun apal mau ujang ka dieu meureun hayam di kandangan engke ujang datang dipuncit ku emak ai kanu beunghar mah minantu ai kanu jegud mah bukan minantu pegawai negeri kadia tuh mak boga sanggup haneut tuh mak boga sanggup haneut ada pegawai negeri minantu nah tuh coba kami nantu nukuli aing bosan sia deui low battery Gusti aya mitoha anu kitu aya eueuh alhamdulillah nu ngaku Bo lamun ibu teu boga kanyaah dina hate maaf di langit kahiji mah salat urang teh nepi tembus ka langit kahiji tembus ka langit kadua tembus ka langit katilu tembus ka opat kalima ngan pas nepi ka langit kagenep gara-gara ibu teu boga kanyaah ka sesama umat Kanjeng Nabi macet ta amal bapa langit kahiji tembus bersih tina gibah langit kadua tembus bersih tina keterikatan dunia langit katilu tembus bersih tina sombong kaopat tembus bapak salamet bersih tina naon tina ujub langit kalima tembus salamet lantaran bersih tina hasud ngan kagenep macet gara-gara ece bapak urang dieu teu boga kanyaah kasasama dayus antepan hirup teh batur teu salat diantep ku bapak teu dielingan batur maksiat diantep ku urang dieu teu ge dielingan dayus teu boga kanyaah jalma nu teu boga kanyaah mah ninggalkeun amar ma'ruf nahi mungkar matak yeuh pak lamun hayang salamet mah urang hablum minallah na beres hablum minanas oge kudu beres betul yo beresan urang babarengan atuh salah saeutik jeung tatangga mah atuh silih hampura bade silih hampura lah atuh salah saeutik jeung pamajikan mah pak silih hampur komo jeung dulur mah betul jeung dulur piraku teu silih hampura ai baheula keur leutik bapak dahar bareng sare bareng jeung dulur gara-gara beda nasib beda pagawean beda dunyana teu wawuh jeung dulur aya nu kitu eling hadean deui sambungkeun deui silaturahmi betul bisi salat urang teu ditarima matak lamun salah saeutik jeung dulur silih hampur cek tadi oge kudu gede ulah hampuraeun batur gitu ulah ngadagoan si itu minta hampura sampeurkeun ku urang
Sambung silaturahmi. Betul? Kita perlu belajar kepada Roma Irama. Pan eta gara-gara nepo jalma pasea bah. Roma Irama nyiptakeun lagu ieu. Nya. Ketika hiji jalma rek pasea sangarana Dadang. Aya Pak Dadang. Kama kola Roma Irama. Dadang padadang 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 padadang. Dadang padadang 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 padadang. Bantuan ce. Sing kompak. Siap, bantuan siap. Stop perdebatan, pertengkaran, permusuhan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.